Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kos kitu tete tiba lagi kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin. Urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun ka dinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana sarujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta ka Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya menghadam doang. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge boja heueuh poho iyalah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lamun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia ada lain kitu sia mah ke eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu inget nu salah bae kan Cikaracak ningang batu
laun-laun jadi legok. Nah eta peribahasa samudaya. Aya deui peribahasa Sunda. Peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa, pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenting di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kajenting kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah tuh menuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Cek urang Banten mah, sia dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula gaya kuncungan. Asli berarti kuncungna. Sia pacikrak ulah dilawan. Waduh, udah kadu ketemu kadu. Je. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta segala sarua. Beuh budak pariuk manggih ka kepas. Loba tah di Sunda mah. Budak. Ulah-ulahna naon sireum ge budak, ai katincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masalatu gayar. No, masyaallah. Na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang. Ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot. Taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya. Anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kala luar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem menghaju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun cajadian nu tadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu mah masyaallah. Kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua tadi ku Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe tah tah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya areling mun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tama dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan
dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesir sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh. Sanggeus da pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul, sanggeus pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu rek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja. Sanggeus teh didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya. Biarin coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah, ditanya ku Syekh Aziz, begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap lu urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah ondo teman salat henteu teman bang teman kipu doli teman gos kitu mah ya Allah ya Rabbi nyanya ho miftahul jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah ieu mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh tah mah kunci sorga udah sok ningong ninong kabeli kunci mobil gua. Nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sagereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Aziz kaget. Engke kumaha lamun dipertanyakeun. Mentak kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah. Terus jana diondang arasup Islam. Nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa. Tah kabelah dieuna cak nyana tetap Anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salib tetap dipakai. Rak di Amerika keluar tetap dipakai ka jero dibuka salat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah pudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh masyaallah. Jadi geus kudu kelas. Nu mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat sih tejauhan sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Ih, atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang robah atuh henteu sakali mas tono. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus anu nitahan atuh zarah dari ka paharto mah dititahan ge urang embung.
ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ya dibere minyak dibere kecap dibere duit atau dicokot jarakna kan datang ke hadap doa ngonyeng balik isukna tahu isuk tadi bere tuh jarahnya nage kita Kiai boloon deh sarua datang ke kuari guys dipersiapkan pertokoan dan lainnya aya nu hayang jarah teu ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang anu maksud jarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah apa emang Soeharto jore wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah dititakan ka ibu mah mung bae teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sompral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dia lempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lemu dilempengkeun teu daek sabodokeun Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog ai endog mun mimitina di mana jeung mun kotok oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana ku saha jiheunya eta mah hiji pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki tangkal mimitina di mana oh heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas bodoh sia pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah heulaan mana tangkal jeung siki heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jadi siki waktu heulaan siki cakeun tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali begitu diundang Siti Jenar segera datang ke Demak teu aya Siti Jenar cak nyana nu aya mah Allah bapak ahli hakikat weh Allah datang atuh ka ditu ka Demak Allah nu aya ge Siti Jenar sia cak wali teh mah aya hese amat kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang kakarak inilah sosok Jenar dan Allah kurang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodoh rempan eta kos karari itu nya mah emang rahasia kewalian naon rahasia kewalian mah anang unung-uning nu bener sia ngomong mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali aya hartina anang kumaha atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing camat yang jadi wali nyi teh mah bupati yang jadi wali mantak ketika para penggede datang ka Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae sebab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning coba cenah kiai jelaskeun atuh mal dijelaskeun ku aing bab siana teh marondok mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah paeheun ieu eta ieu lah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal mal dibejakeun ku aing teh mah
maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki siki nu bener jadilah mun jadi tangkal tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji tamanya endognya kotok eta kene lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tambah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdurrahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdurrahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 paeh kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun ka dinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyana sararujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emangnya ngaji atuh henteu nya ngahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseuhkeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat ge iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di ditu kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh ayo balik bisa ngaji mantak balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararatang ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang ieu lah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh kan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrak model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong antingna bedek sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa
aya masjid plek 700 meter pindah. Maha kawasa Allah. Apa masjidna ieu naon? Deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna. Ahli Allah, wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya. Walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan. Pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui. Oh, kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali. Oh, pindah. Oh, ternyata teh ya. Besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-beja nya bawa kula pindah. Ngobrol nyana kos urang bae kieu coba aya keneh ada urang karep waduh manya wali nanyakeun rokok. Banta kula kaget lamun aya hiji wali dara ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susul lah dituturkeun nyana mah nyana bae bahasana ge jalain jara bahasa urang kok damang oh kumaha itu muhun tah si mana ya mang tos ondangan manya wali ondangan heuh atuh ka ditu naik organ tunggal burung. Tahu tukang karung kos gitu mah. Ieu keur carita aulia Allah batur teu nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun hindah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Murid Abdul Rauf Asingkili. Ai Abdul Rauf Asingkili urang mana? Urang Timur Tengah. Tetep jangan mah habaib. Murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi, di Banjarmasin, di Padang. Murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Baca coba ge kurang kitabna. Masya Allah. Kitulah mencerita tentang pertorikohan. Jadi lamun ahli torikoh keur nyarita nyana boga sejarah-sejarah. Nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf na hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajana mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf leungit deui kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya. Ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan kitu di urang mah aya unsur-unsur bae. Aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahasna anulah sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu koskar itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah Nailah dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh teh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah. Iya baik ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh di hujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian Masya Allah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah kok tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna
dijaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dhawa adlim minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salah fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين والله أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا eling-eling wong angke kang pada ngimankeun ya ladina kabeh syahadatu bainikum utawi nyakseni di dalam antara sira kabeh idza hadarat tatkala hadir ahadakum ing salah sawiji sira kabeh apal mautu maut ay asbabu tegese pirang-pirang sabab mautinal wasiat ing dalam nalikane wasiat istani iku wong loro jawa adlin kang anduene karane keadilan minkum kang tetep saking sira kabeh khabarun bimana lamri yaiku khabar kalawan mana amr yushhid sebecik nyaksiakeun yahat wa dapat syahadati lan utawi dapat lapan syahadat li baina kadua lapan baina alal ittisa'i ikut tetap ingat tasih narima gajembarkeun pemilih wahina badalun min idzalan utai lapadina ikut dari badal saking lapad idza azarpun li adara atau ikut dari zarab kadua lapad adara awaqarani atawa kang lawane karane min gairikum kang tetep saking salian sira kabeh gairi millatikum tegese saking tegese salian agama sira kabeh ini in antum lamun tuniba posira kabeh darabtum tegese tuniba atawa lamun lumaku atawa lamun nyaba antum tegep sapa sira kabeh darabtum tegese lumaku sira kabeh sapartum tegese nyaba sira kabeh ila di dalam bumi fasabatkum musibatul maut maka ngenani kum sira kabeh apa musibah maut tapi sunah umakang nyengker sira kabeh ingkarane akharani tawakafuna uma tegesengan degakan sira kabeh ingkarane akharani sifat dunia iku dadi sifat li akharani kadula pada akharani mimba de salat saking zauzana salatil asr tegese salat asar ayo kasima di maka sumbaya karane akharani alipani tegese sumbaya karane akharani billahi ing Allah
inirtabtum lamun mang zara kabeh sakakum lega sama mang zara kabeh aing dalam syahada wa yaqula lilan ngucap ya akharani ila palana ustari bihi oranana tuku ingsun asadaya bihi kalawan syahada billahi ngalah zamanan ing rega iwadon tegese urup-urupan nakudu kang bakal ngalap ingsun sadahu ing zaman badalahu bid minad dunya bian daliba bihi badalahu ing geganten Allah minad dunya saking dunya bian daliba kalawan yanta bian ahli bagalawan da zuba ingsun sadabi kalawan Allah nasada nyakseni ingsun sadaya kadziban ingkang goron li adhi kena arah zaman walau kana al muqsamu wal masyhudul halan sanajanana itu pegang dan sumpah ya palau kada kang ado kang dan saksian ya palau kada kang kuzakur bakangan dua ni karabat korobatan minat tegesa korobat saking sun sadaya wala naktumu lan oranan nung pedakan ingsun sadaya syahadat Allah ing syahada Allah alati amarana biya kang marentah ya Allah na ingsun sadaya biya kalawan syahada inna sadure ingsun sadaya izana itu tegari kali ke katam nauin katam nau lamun ngumpetakan ingsun sadaya ing syahada laminal asimini ku yakti ungkang doraka kabeh iku yakti ungkang doraka kabeh. Ayat ieu dicaritakeun sabada ayat-ayat anu samemehna di antarana ayat nu samemehna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ayat anu etama ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum batalina jeung agama diukur amar ma'ruf nahi munkar ku kakuatan demi agungna agama mampu urang make tangan besi gunakeun teu mampu urang make lisan bae teu mampu maka lisan ge pabiqalbihi ilah ayatna alaikum anfusakum diri sorangan bae urusan ku ari mah sebab ngurusan batur teh lain teu hayang jeung lain teu terpanggil tetapi teu mampu di Indonesia ngeuweukeun korupsi bae geus nu mampu kiai ngaromong gobe geus teu dianggap neraka geus teu kadeleuan ku mata hateun malah makin tambah deui disajaba korupsi teh deui ayeuna mah periswah sogok menyogok kiai atuh geus ngomong bae ge malah menjadi-jadi geus teu dianggap kiai malah kiai na ge kuari mah kasogok ieu geus teu dianggap. Kemudian itu ayeuna mah tatanan-tatanan nu lainna di Indonesia geus ese dibangunlah bangsa sarana-sarana permaksiatan sarana tempat mabok tempat judi dimimiti hotel nightclub dan lain sebagainya saha nu wani kuari dakwah bil yad dakwah bil lisan ngan saukur didarengkeun doa itu tersentuh di antara 100 hiji gejan puguh terus kabelah dina dakwah bil qalbi berarti geus lemah jasa calcel mun geus dakwah bil qalbi urang teh calcel sarana-sarana ibadah kafir kelenteng da gereja teh dengan dasarna ketika urang ngadukeun ka pamarentah dibere orang bahwa di negara orang demokrasi hancur-hancuran namun di daerah orang dek nyieun gereja betapa gampang hese orang dek usul mun lain maka demo hara hese tapi di Irian orang dek nyieun masjid hese jasa di udag-udag dek nyieun masjid luar biasa hese tayeulah
mentak lamun Aceh yang mandiri, lamun Banten yang mandiri, Papua yang mandiri lantaran merenan teu karasa uluran tangan di pemerintah. Ieu keur carita kenyataan bae. Geus teu mampu berarti dakwah teh. Nah iyalah orang bilisan geus teu mampu biqalbi, namun geus biqalbi berarti rentul dijieun kesempatan. Geus makin rusak. Nah, tapi urang geus dibere kuda-kuda ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Urus diri, urus keluarga. Anak incu urang ulah sampai ka terjerumus. Urang bisa ngadawahan anak ge ulah boga HP geus hebat. Ulah boga HP-nya cengnya. Cak panakna. Ai abah boga. Abah mah boga ge parantin leutipina doang. Cak anak teh nya. Kos kitu amat. Ceng ulah sok main PS-nya. Ai abah, ai sok kituan teh di mana naon? Eta mah PS khususon. Teu bisa. Anak di nasihatan kok kolot sebab kolot lagi kos gitu dengan nasihatan kolot sok nonton TV-nya cengnya. Aya abah itu sok dihareupeun TV nak abah mah ngadaikeun beritana doang. Sabaraha menit ngadaikeun berita bah? Aya 20 menit. Pan sok angel. Sian arembel bae deui. Kamari teh pan mah keur aya ting-ting teh lah bagainya. Sebareres. Mal bisa dinasehatan, pamajikan dinasehatan tuh bisa. Iya urang boro-boro kabatur pamajikan jeung anak ge jasa kanasehatan. Masyaallah ya akhir zaman jasa. Alaikum anfusakum. Ya di akhir mah Sayyidina Abu Bakar cerik ge. Beuh lamun jelema geus ngamalkeun ka ayat ieu meureun mana teuing lemahna eta iman di akhir zaman. Lemah jasa geus teu bisa urang ayeuna mah aya urang boga imah di dieu digigireun imah aya pos kamling di dinya aya nu maen gaple sapeuting geus teu bisa ngalarang-larang aca barang di deuleu ku urang budak gandeng amat deuk dilarang di deuleu ku urang jajaro tah mah di tukangna aya lurahan paingan deuk ngalarang kumaha tuh teu bisa geus teu bisa. Di pangkalan ojek didinya bari nungguan sewa nyana main gaple main remi saha anu bisa kos kitu teu bisa. Belah dituna aya nu mabok apa aya nu ngalarang geus teu mampu kuat. Masyaallah ieu geus lemah jasa berarti lemah jasa. Geus tinggal digunakeun ayat ieu alaikum urusanana agama. Setelah ayat eta nu berhubungan jeung agama kuari Gusti Allah dek nyaritakeun ayat nu berhubungan jeung urusan dunia. Selalu kitu bae. Lamun nyaritakeun akhirat, nyaritakeun dunia. Lamun nyaritakeun jujur, nyaritakeun batil. Lamun nyaritakeun mukmin, nyaritakeun kafir. Ieu ge tadi nyaritakeun agama, kuari nyaritakeun dunia. Cuman ayat ieu mah hese jasa. Kaheseanana ti mimiti irobanana hese. Nomor kadua maknana hese. Nomor katilu hukumna hese. Iroban wa maknan wa hukman. Ayat ieu termasuk ayat anu pang hese-hesena di antara Al-Qur'an. Tanyakeun coba ka urang, emang hese? Cak urang teh lain eta bae kula mah hese kabeh. Nu kamari-kamari ge hese. Ai nanyakeun ka urang mah kabeh hese. Jadi nyaritakeun panghesena teh ieu adalah cak ahlina, cak para mujtahid. Sehingga ayat ieu teh diperbandingkeun. Aya nu nerangkeun bahwa hukum nama tetep tapi ieu adalah lapan nama mansu. Ayat ieu teh. Aya nu ngajelaskeun tetep hukumna jeung ayatna tetep aya. Berbagai pandangan-pandangan para mujtahid.
Wah, ieu teh lain lalagan, hese jasa. Sehingga degieun satu keputusan untuk dicerna ku masyarakat. Mujtahid teh supaya nikmat ieu memutuskan hukum. Aya ijma sepakat jang urang kuari. Nu mantak lamun Muhammadiyah cak jana teu meunang make ijma jeung kias cukup bae Al-Qur'an. Sodorkeun coba Al-Qur'an kita dibongkar kunyana. Makna-makna Al-Quran sehingga ngawujud jadi hukum. Sok rojong ku hadis Bukhari mampu henteu nyana. Cak nyana teu kami mah eta nang Quran ge nak Ibnu Taimiyah ieu atuh Ibnu Taimiyah teh jelema teh. Lamun maneh nyokot paham ti Ibnu Taimiyah atuh kula ge nyokot paham ti Imam Syafi'i mantap naon goblok. Aing digoblok-goblok sia. Oh ieu jelemana. Aya mambung aing ge. Sieun teu mah eueuh lah. Hiji dua siapa tak nu yang digoblok nu aya lah. Cenah ulah make ulama tapi nyana make paham Ibnu Taim. Atuh urang ge matak naon embung make paham Ibnu Taimiyah lantaran nyana mah jadi Mu'tazilah. Atuh matak naon deuk make mazhab Imam Syafi'i. Lamun sia konsisten ulah make ulama, ulah make ngomong-ngomong sasatu sia ku polos sia coba. Itu atuh ndek make Quran ajeuna huga teu becus ya ndek ngabongkar Al-Quran mun aya di aing mah disoekeun we barewet aing greget jasa mah di Hambalaya di Tangerang bu baheula mah tentrem di Tangerang eueuh nu masinikeun tahlil, eueuh nu masinikeun usoli, aya ge di Tangerang mah di Jatigintung ge lah saperkecil geus pararaeh tah mah. Teh aku tsunami. Aya ge di Pandeglang baheula di Menes nu ngamasalahkeun teh. Aya ge belah dituna di Cipondoh gondrong lah saeutik tah mah ka ditu. Tapi untuk kadieu mah Tangerang Kota, Tangerang Barat, Tangerang Timur, kaditu Timur Utara, nu ngamasalahkeun tahlil, marhaba, usoli, kunut, nu ngamasalahkeun tarawih. Sugan di ditu mah tarawih 20 di ditu 8, barang loba perumahan kuari nu ngeusina urang Jogja, urang Jawa Timur, orang seberang, mulai sa masjid pas ini cek nu ieu 8 cek di 20 cek ieu 8 cek 20 timbul pas ini nu belah dieu kok make tahlilan segala udah mati mah mati aja kok pakai tahlilan segala itu bid'ah cek anu saurang teh bid'ah ya gua udah bid'ah aja lu jangan pakai ngomong-ngomong ntar gua sobekin lu mulut lu ribut di perumahan. Tangerang mah tentrem, Serang tentrem, Pandeglang tentrem. Ieu mah satu suara didikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten diteruskeun ku para ulama kos kieu yeuh ti baheulana. Ieu keur carita karuhun, keur carita dalilna atuh jelas. Aya kitaban urang tinggal dibaca bae. Kuari sing harewos bae timbul dari PKS dan lain sebagainya. Mantak anak urang encan beunang ku Kristen mana uzubillah jeung ku Yahudi. Tapi eta tah PKS mah geus asup ka imah urang Wahabi Muhammadiyah Persis jeung sajabana. Masyaallah. Baheula mah aya Persis teh di Bandung be di Pajagalan di ditu teh tah emang di dinya gudangna. Tapi kuari mah pan lantaran dibuka di urang loba. Artinya eta mah atuh hak masing-masing tapi anak urang sing hade mun henteu diajikeun ka guru ahli sunnah wal jamaah geus di waru geus aya Wahabi hiji Itereup geus aya masyaallah ngan di Cilongok doang tatarina geus aya na kembangkeun sioneun balik nya kujar kacir eta geus unggal lembur masyaallah keun kuari mah encan karasa kakarak pasini kitu doang ieu lamun anak urang bodoh engke ka ditu henteu masantren akibatna serangan-serangan nu kitu terus atuh memeh kaserangku itu ku eta heula kuari geus loba nu ngalelelah mah geus pae mapaya-paya apa walau sok sedekahan bid'ah teh kos kitu yang moal ngocor pae mah jang geus hirupna ge saya dan bebeja kakula kos gitu di sekitar urang macana kiai teh budak ngomongna kos gitu bibi endek dan teh sedakona
bibi mah cenah nek nurutan ka kiai bae sedekahan eta mun budak marah kita ka dieu bawa golok pan jeung embena age saya segitu Masya Allah ya ada ringgis iya hese ya mayat ya hese hiji jik jaritakeun patali soal dunia ayat naga dimimitian ku ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu iman Kristen, Katolik, Buddha, Protestan keluar khusus jelema nu iman syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut syahadatu jadi mubtada khobarna adalah isnani Imam Imriti ngejelaskan wal khobarus mundur tipain usnida mutobikon filafzihi lil mubtada di Imriti mah dijelaskan mun urang ngaji nahu bahwa mubtada teh kudu mutobakoh jeung khobarna ai di Alfiah mah geus langsung ku contoh bae mubtadaun zaidun wa azirun khobar in qulta zaidun azirun mani tazar geus aya di bahasa zaidun azirun zaidun isim zat dijadikeun mubtada azirun isim sifat dijadikeun khobar sapagodos eta teh lantaran mufrad pada mufrad geus jelas di Alfiah mah lantaran Alfiah mah teu meunang loba-loba bahasa tuqribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badha biwadin munjazi make bahasana anu singkat tapi padat luar biasa tuqribul aqsa bilatin mujazi make lapan anu singkat cukup ku zaidun adirun tapi Imam Imriti mah ngajelaskeun khobar teh kapan isim nu diropakeun anu kudu mutobako jeung mubtadana mun mubtadana mufrad atau khobarna ge kudu mufrad lamun mubtadana tasniah atau khobarna ge kudu tasniah mun mubtadana jama atau khobarna ge kudu jama lantaran aya khobar eta adalah hukum geus berarti hukum teh kudu akur jeung nu dihukumanana ai ieu syahadatu mufrad ai isnani khobar pan teu akur teh cak Alfiah teu akur cak Imriti ge teu akur hese tah mulai tah hese tah komo nu teu ngaji mah kos kitunya komo nu teu ngaji mah cacak anu ngaji ge nu ngaji baheula mah aing nyaho ai ku ari pohoan pan bisa poho ku sekupi kahalangan aduh eta pakaian budak sabenerna teh aing ngalalaga siapa nu teu mondok nu mondok mah geus teh aneh teh kos kitu mah teh aneh geus mondok mah teh geus nyaho jasa mah pokona asal geus jadi jurumiah teh nyaho tah mah nah di mun teu mondok aing ngalalaga sia bungan situ mararondok naon tuh hirup jadi akhirat itu pernah mondok henteu nyaho ka hukum henteu atuh ieu teh nyaho ka hukum aja teu mondok wayana cek malaikat di makan neraka aduh ulah cek malaikat cek nya ulah ka neraka ge umur sia sabaraha keur di dunia 60 tahun teu pernah mondok saminggu-minggu acan henteu atuh sia teu nyaho ka hukum berarti atuh eta ngambur sia umur 60 tahun teh dipake hamburan bae ngan kula sok ngaji mingguan di mana di Cilongok di mana ngajina Ngalambon seminggu sekali dia jauh mestinya hoka hukum tamang gitu aduh cek malaikat coba dulu bukuna aya ieu ngaji nama ieu aya tapi sia mah lain nguntungkeun guru nguntungkeun tukang kopi aja sia mah ieu mah aduh masyaallah kerja teh hese ya hese beneran dia mah cak ulama hese ge geus perang lalaunan tatalina jeung dunia masalahna geus atuh lempengkeun make ilmu nahu bisa mubtadana nakdirkeun mudhof bisa dikhobarna nakdirkeun mudhof bisa zu syahadati bainikum isnani bisa kiatu syahadatu bainakum lusnani bisa baik wari
ditakdirkan make tasnya zawa syahadati diutak-atik atau bisa kira itu syahadatu bainikum syahadatu tsnain eta mah urusan alfiyah asal urang geus gaji alfiyah bae kateropong soal maca teh geus moal bisa anu ngadeheman moal urang maca kajian kukumah ge moal bisa anu ngadeheman syahadatu bainikum tsnain goblok sia ngadeheman aing tidi turak itu aing ge teu nyaho sebenarnya mah geus balaya geus gaji alfiyah mah pokona mah aya nu ngadeheman kurang dipolototan bae geus tapi lamun teu gaji alfiyah kagak fil ard fil ardu fil ardu goblok meureun aing ard sia dehem ardo sia dehem ardu sia dehem ieu mah kudu gelut ieu eta aing mah lain ngadeheman sia ngadeheman naon pugu aing mah keur batuk bohong sia pugu aing disalah-salahkeun ku sia mah gaji mah asal teu ngaji nahu bae asal disalahkeun bae pugu batur batuk pasal salahkeun sebab teu boga anggeran itu tak kuat lamun ngadengen nu ceramah teh nu ceramah anu teu ngaji nahu atuh kadenge jasa ku ceuli badeg dog ngaji badeg dog yang budak maca hadis baca Quran aduh aing marat teu jasa ieu wakang nasehatan batur babacaan ge teu cus beres kumaha eta teh badeg asal teu ngaji nahu bae ge beda kurang tegep ieu kan tegep tuh syahadatu bainikum syahadatu tsnain bisa atawa syahadati bainikum isnan atawa zusnan bezusnain mangga lempeng hiji lempeng nomor kedua idopatna syahadah kana lapad baini anu asli nama kapan eta teh maedakeun kana umum berarti keseluruhan manusia tapi kulantaran diawali ku ya ayyuhalladzina amanu berarti eta awalan ayat ya ayyuhalladzina amanu teh geus nyaeutikeun kana idopatna syahadatu bainikum nu mantak dijelaskeun di dinyana sabenerna mah ieu bahasa ya ayyuhalladzina amanu teh khobarun tapi bimanal amri syahadatu bainikum teh teh khobar tapi bimanal amri lamun geus aya bahasa khobar bimana amr berarti ieu teh majaz nu kos kitu ngaranna min itlaqil khobar wa yuratil amri berarti engke ieu kasupkeun kana majaz ngan majazna berjalan dina jumlah murokab berarti engke aya naon engke rahasiana eta teh lamun di dieu khobar nu dimaksud amr teh jol we ilmu bilaga hiji ngarogoh heula urusan majazna nomor kedua urusan ma'anina panjang carita sebagai luhur bae cangkah arti teu ngaji ge puyeng buku sia mah ngomong ngaji puyeng gitu dibantak di diberean lius ihid kudu nyaksikeun eta jelema jadi bahasa syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnani zawa adlim minkum sarua jeung lius ide sarua jeung gitu masyaallah lain lalagan mah tuh ngabongkar kos kitu teh lain kudu otak urang idopat syahadat kana baina alal ittisa berarti teh ngajembarkeun pamilih hinana jadi badal tina lafaz idza tawadharok nu mantak di mufradat ge ieu teh ku Kiai Jamal lantaran ku Kiai Jalaluddin lantaran ieu teh dek dipetak-petakeun engke tina hasil mufradatna dek dilempengkeun bahasana engke kanyahoan mubtada jeung khobar kanyahoan syarat jeung jawab kanyahoan engke antara sifat jeung mausufna engke kakarak dilempengkeun di maknaan engke asupna ieu maknana kana makna umum atawa khusus engke asup ilmu mantek hese ilmu mantek teh artina asal boga martil urang geus siap
asal ayat patali jeung hukum pasti hese lamun ayat patali jeung hukum padek menangkeun hukum teh teu sambarangan dideuleuh ke hadis ieu dideuleuh hadis ieu kekuatan hadis jangan maknaan ayat eta supaya nimbulkeun hukum ke kumaha dibuatlah engke ijma na ieu urang kuari mah geus tinggal mukaan kitab bae aslina meunang ti dieu mantak Muhammadiyah dek langsung nyokot ti Quran bae mual tina hadis mandek nyokot Quran ti hadis mual hasil ulama datang ka merek pek datang ke merek pek moal bisa mual bisa hiji kudu menguasai 12 pan heula 12 pan kudu di luar kalam malakat ngaran kudu malakat ngaranna sifatun sifatun pinapsi eta teh kudu geus di luar kepala sakira-kira urang lamun keur hees dihudangkeun aya nu nanya eta teh urang ngajawab sakumaha ngajawabna urang mun ditanya ku anak urang Fatihah urang keur hees dihudangkeun ku incu urang ke udang udang aya naon mantes ieu kana budu aya kana nasta'in naon lam yalid walam yulad sama cak incuna jadi kieu cenah ja beda tah eta teu malakat tah si aki ge tah ka Fatihah tah entar sia kana budu aya kana mah lam yalid walam yulad heuh cek aki nanti geus ulah ngaganggu aki kerek deui tolol tah ge aki ngan carang tah nu kitu teh mun diudangkeun teh ki udang cak incuna teh aya naon mantes iya kana budu iya kana stain teh naon ihdinas siratal mustaqim tah mah oh agak satu ki ya saya kabeh aksi aki ge bisa sebab tama tileuletik teh dipake salat terus udang deui diudangkeun ki udang deui aya naon deui mantes ghairil maghdubi atuh tinggal waladolin amin atuh ka dituna geus beres jadi malakat teh kos kitu tah malakat teh kos kitu tah sakira-kira urang hees dihudangkeun bisa jawab 12 pantai kudu kos kitu lamun ndek nyokot hukum langsung ti Quran mana jelema kuari nu mantak mujtahid geus tutup ge lantaran eueuh anu manjing kuari kacaletot bae kalimat bae kacaletot engke kanan gitu ngaran nahuna kacaletot sedengkeun kapan annahu ummul ulum wa sarfu abuha ilmu nahu indungna ilmu sorok adalah bapakna boga indungna doang mal anaka boga bapana doang atuh gaceng doang dihijikeun ilmu nahu jeung ilmu sorok nah kakarak ngabijilkeun anak-anakna bisa maca kitab ngaranna mantak lamun bisa nahu doang moal bisa ngaca kitab bisa sorok doang moal bisa maca kitab badeg dong di ditu lagi geus dijelaskeun an-nahu ummul ulum was-sarfu abuha nahu indungna ilmu sorok bapana kawinkeun nahu jeung sorok bakal bisa maca kitab ye dilempeng-lempeng heula ye lantaran ieu mah patali jeung hukum di dieuna dek jaritakeun hukum nu patali jeung dunia nu asal sabab nuzulna mah kieu hiji jelema ngaran budel agamana Islam pedagang ulung berangkat manehanana ti kota Madinah menuju Syria Syam lantaran pasar dunia saat eta adalah di negeri Syam Madinah Mekah nginduk kabeh ka Syam dengan demikian ti Mekah berangkat ke Syam ti Madinah berangkat ke Syam sakumaha Kangjeng ge harita ngadagangkeun harta Siti Khadijah berangkat ti Mekah untuk menuju Syam kitulah pasar dunia eta adalah mun kuari Singapura teh adalah pasar dunia lantaran di mana bae singgah di Singapura Amerika singgah di Singapura, Inggris singgah di Singapura, Jerman singgah di Singapura, Indonesia singgah di Singapura, malah deka Mekah ge ka Singapura heula. Datang ka teu ka Mekah balik ke Singapura meuli kope haji. Singapura. Haji Singapura. Tah ieu Singapura ye. Eta teh pasar dunia. Geus urang deuk meulina naon teu kudu ka mamana ka Singapura aya kabeh.
Nemantak nusara rugi di urang mah balanjana ge ka Singapura geus embungeun didoyong. Sapira doyong. Nu jualan aja urang Padang. Ngahargakeunana 150.000 aya jadina 20.000. Asal bisa nawarna bae Padang. Tapi dunia Indonesia mah dikuasai ku Padang, diakui Tanah Abang Padang, Pasar Baru Tanah Abang, pagi Tanah Padang, wah beh Tanah Abang, di mana-mana orang Padang malulu. Iyalah, daya Singapura, eta ngaranna pasar dunia di mana bae singgah di Singapura mah. Des urang dek meuli ti mimiti nu murah datang ka nu mahal di Singapura ya. Nah ya Sam untuk di timur ada Sam budel berangkat dibarengan kedua manusia hiji Tamim nomor kedua Ade Tamim jeung Ade adik kakak agamana Kristen Nasrani dina perekonomian masalah berangkat di samping nusejen rombongan disebut kapilah nyana barengna budel beragama Islam jeung Tamim oge jeung Adai. Bila nu sajen ya loba berangkat sampai di tengah perjalanan sebelum sampai ke Syam maka budel muriang panas. Satu hari ditunggu lain makin pulih makin kritis. Nyana petingna nulisan barang-barang harta saya yang dibawa harta dagangan saya yang dibawa sekian macam dengan nilai sekian rincian barang 1 piring buatan ikat canaya ikat itu 2 gelas ketiga terus diantaranya aya 1 wadah terbuat dari perak, 1 wadah terbuat dari emas, 1 wadah terbuat dari tembaga, 1 wadah terbuat. Jadi rincianana aya nilai totalna harga sekian berarti diselipkeun ku nyana ieu barang-barang catatan barang-barang di hartanyana di panghandapan teu nyaun nuduaan Kristen teh tak ada jeung Tamim teu nyahoun bahwa eta barang teh aya catetanana. Terus rapi. 1 hari, 2 hari makin kritis, 3 hari budel mengalami luar biasa kritis. Nah, nu terus maut. Tidinya nyana wasiat cek budel Tamim Ade hanya engkaulah berdua yang mengiringi saya yang bareng dengan saya dengan demikian saya wasiat andai kata saya dengan sakit ini kemudian mati maka tolong kasih tahu istri saya, anak saya, saudara-saudara saya ya barang ini tolonglah dibawa nanti ke sana pulang lagi ke Madinah. Terus beres wasiat cek dua-duaan ya nanti akan saya sampaikan. Tekebal kerlet pai. Diuruslah dengan berbagai kabilah. Biasa Islam diurus dikubur. Nyana ngelanjutkan dagang adai jeung kitu Tami. Ternyata kabita nyana teh ieu barang-barang nu diwasiatkeun teh urang buka yuk cek Tamim teh ka ade hayu dibuka. Begitu dibuka nu lain-lain nama teu kabita ngan aya 2 wadah nu kabita terbuat dari perak jeung emas. Waduh ieu mah mahal cenah yeun mah hargana. Ulah gandeng-gandeng yuk urang jual yuk. Cek nu 2. Ya oke guys. Kuduaan nu sejen mah di talian deui nu ieu mah dijual di itu di Syam. Harga nu luar biasa mahal. Lamun baha mun lamun naon kitu ngaranna wadah semacam wadah
Kitu piring gede terbuat tina perak, piring gede 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 orang emang itu 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 emang itu
maut asbab teges na pirang-pirang sabab maut ketika manehana nagis mengalami sabab-sabab maut gering misalna kena musibah naon bae misalna hinal wasiat dina nalika wasiat manehana ngawasiatkeun meme mautna soal harta bandana eta teh kudu aya saksi-saksina itsnani zawa adlim minkum dua manusia na teh disipatan ku zawa adlin anu araradil minkum diantara aranjeun kabeh tahartina ieu bahasa teh bahasa khobari sanggeus teh kurang dimodif make majaz bakal terjadilah engke aya liusid hai jelema nu kena musibah maut kabereug maneh teh agamana mukmin iman muslim haju maneh dek ngayakeun wasiat kudu make saksi duaan saksina tur saksina kudu nu Islam nu iman nu araradil duanana jieun kumaneh saksi ternyata di imah mababari neangan saksi teh nu araradil teh coba gerokeun coba itu Mang Muhammad jeung Mang Ahmad yang nyaksian kula dek wasiat bisa Ahmad Muhammad macak anakna itu bae soleh jeung masluh tanggeun ka dieu aya babari dek naon cak Ahmad Muhammad dawa soleh masluh ieu kula asana lain deui rarasan sada pararoek bener emang ngaji poek bener coba ya nu ieu beunta ieu cang tamaja ieu mah geulis urang Lampung ieu wah ieu mah haji teu beres ieu ieu nu geulis mah cang keneh bae coba ieu deuleu ieu poek tah mah emang eta naon Quran tuh kana Quran mah poek bae mah haji ai kana beureum mah nu beureum tah tiung beureum cang jaknya odi ka mamanakeun yo kajajaden mah gering teu beres haji emang kuane geus pararoek wasiat bae babari ka dieu mah aya naon haji wasiat ieu geus kabagian kabeh teh anak-anak nu itu geus dijieunkeun iman nu itu geus dijieunkeun iman nu kadua katilu kaopat kalima ajo melang kasih bungsu be nya mah cekolot baheula mah kerak
ayo gimana wasiat bae itu nu kedokan itu mah jangan si bungsu bae saksian panjennya bahwa nu kedokan mah teu bisa diganggu kuat tah jangan si bungsu wasiat tah eta kan ngeunah di imah mah aku hari di perjalanan model kibudel tadi saat manehna berangkat ka ditu agama nama Islam tapi nu ngabarengan nyana adalah Tamim jeung Ade agamana Kristen eueuh deui jang Minang Saraya iwati kanu duaan eta jang memang eta nu ngabarenganana kuari nyana ieu men tadi saksianana ka Nasrani ka Kristen duaan kumaha eta au akharani min ghairikum in antum darabtum atawa nu nyaksianana duaan min ghairikum ti salian agama maraneh kabeh kos baheula kajadianna Ade jeung Tamim agamana Nasrani in antum darabtum di mana nyaba aranjeun kabeh sapartum fil ardi di muka bumi ieu sedangkan urang keur di perjalanan maka pan hese menta tulung jangieun persaksian deka saha urang menta persaksian kecuali kudu ngabarengan jeung urang kabeneran nu ngabarengan jeung urang teh ieu adalah agama lain agama Islam kabeneran agama Nasrani misalna cara carita di dieu atawa nu kajadian kuari urang babarengan jeung babaturan urang samobil kabeneran urang dek wasiat menang musibah wasiatna ka kafir wasiatna teh ka Yahudi kumaha ieu nu teh sagama jeung urang fa asabatkum musibatul maut kabeneran di tengah perjalanan kekenaan musibah maut sabab-sabab maut geus aya di tengah-tengah kena kasababan maut gering misalna kemudian manehna deuk wasiat beberean deuk wasiat barang-barang deuk wasiat naon nu deuk diwasiatkeun ka kafir kumaha eta panggil tahbisunahuma mim ba'dis shalah panggil heula sanggeus dipanggil ku urang di BAP heula interogasi heula tanya sedetil mungkin ieu teh saksi bakal disumpah cara nyumpahna mim ba'dis shalah sabada salat di dieu teh dijelaskeun bada salat asar kok ku salat asar kunaon sih lantaran salat asar teh hiji waktu anu teu sambarangan biasana di bada salat eta teh dipake maca Quran dipake dumadeheus ka Gusti Allah lamun dina ahli-ahli Allah ma ahli tarekah tas asar teh aya hiji waktu pakpikeun tadarruk ka Gusti Allah ba'da asar teh lain sambarangan numantak ulama-ulama kiai-kiai nu baheula ka santrina ceng sing hade kabeneran mata poe tugang gunung tak eta mah pake ngapalkeun atawa maca Quran tim mimiti wasyamsi datang ka qul a'udzu birabbin nas atawa geus biasa juz bae juz di amayat tasalun datang ka qul a'udzu birabbin nas wayahna mata poe tugang gunung masing hade lantaran ieu osok loba jelema nu mamawa samping mata poe tugang gunung mah neangan ki Zaid sarwi ti Cikupa mabok ini riwayat ahad asyara eta sih ada pada asar da iyalah nu mentak dijelaskeun mim ba'dis shalah tapi pan ieu kan saksi sedangkan keputusan dina hadis saksi mah lain kudu disumpah nu kudu disumpah mah setelah kebenaran saksi teu jelas sanggeus teh kebenaran saksi teu jelas dari pihak pendakwa nah ieu teh ingin menjelaskan kebenaran dirina kudu disumpah iyalah bulak balik ti dieu nah ieu nu mantak jadi hese teh jangieun keputusan engke dina ijma fayuqsimani billah wallahu a'lam.